balik pasti. Aduh, Ahmad. Naon toy? Mana ieu duduaan ieu? CRT. Ditagih bakso Malang. Kakak ngebekeun kudeg. Dia juga, Mang. Oh, bajigur. Mang. Nah, kakak jualan bubur bajigur, ini ge bajigur, Mang. Nah, jualan bubur atuh. Bajigur ah? Ai mah iya bubur atuh, aya jagung. Aya naon itu tuh? Ah, mah bajigur mah he. Sebenarnya si Mang mah cuma teh bajigur. Berarti mereka bumi teh mawar bade naon nih? Bade aya peryogi a. Oh ya peryogi. Nuhun. Oke lah, hampir hilap. Asal sudah. Jam sudah. Wiru tuh. Ayolah, antar orangnya. Aya. Jadi keinget Liam waktu Iya, masa Sam. kecil kita kau datang ke Kubang Bulet. Bener pisan Sam. Kita lagi main adu kelereng. Eta. Lagi main kuda-kudaan Bener gitu. pisan Sam. Lagi main lang-layangan Ah, kebayang gitu. Kenapa? Alasan terus kudak kuring Sam. Lucu Sam. Oh itu anak kamu? Serius gak? Tapi kenapa itu kayak sama cowok? Pacarnya bukan? Enggak tahu. Ih, lain serius kamu lah. Coba ke Bogor Sam. Oh, Siapa? si Ahmad Sam. Anu sok gawe di juragan teh ya. Si Ahmad Sam. Si Ahmad. Aduh, serius gak? Jangan-jangan pacaran. Gak tahu ya. Nah, yang saya khawatirkan kan saya punya anak laki-laki. Ya. Nah, itu yang mau ada saya bicarakan. Gitu terus Iya. itu. Aduh, serius gak? Samperin aja deh. Ayo ah. Lucu. Aduh. Atas di bumi teh bade ka bumi teh mawar, Pak. Naon ieu? Teh mawar aduh Bade ka bumi teh mawar. baju lalaki sama. Pak, ieu mah sakantenan ngalaku we. Ulang lah. Lalaki gua. Ayo. Ahmad, abi kayunya. Sat. Sayang kawin sayang kawin geus teu kuat berang peting nangkep ku guling era ku si RT era ku si RW si RT osok ngomong cenah otoy teu payu ka awewe tapi dah aina apa yang kawin coba tah si Juminten ieu mah anu badina teh sia-sia si juragan lepas pisan eta mah tuh selera oto alah nuhun juragan terus mikeun si Juminten ka oto ieu teh aduh tapi panas kieu itu cuaca teh lah panas kieu mah ngeunahan teh dah anu lada ieu mah kuduna teh ya geula mungkin lada tah si RT ieu pada rek mere baso si RT jeung otoy tapi geus 2 poe 2 peuting ketika tingali irung-irung anu acan si RT teh moal kitu meulina ka Malang si RT ah teh euy pada mah ulah ka Malang meuli baso teh beli baso mah ieu teh tadi Bang Jaja teh aduh jauh-jauh teuing ka Malang ieu mah lapar teh otoy teh nungan RT mah teu mere wae di aduh si RT kemana ini nya ah RT wah bajigur euy ngeunah ieu mah ya
Mang. Bajigur, Mang. Bajigur. Mang. Kakak jualan bubur bajigur, nah ini ge bajigur, Mang. Nah, jualan bubur atuh. Bajigur ah. Ai menyapa ya. Iya bubur atuh, aya jagong. Aya naon itu tuh? Bajigur Mang he. Bener si Mang mah cuman teh bajigur meuli. Sekarang nih zaman kiwari. Minyak mahal, hararae. Masak no kita pakai cai yang tadi aduh tadi kan bajigur ngeroda lagi bae abah jadi bubur bajigur pasti tanyakeun teh Mang jualan naon Mang bubur aja ai ari emang kan ngeroda lagi Mang bajigur jualan bubur banyak aya jualan bubur campur aya cakgong aya kuing aya molan aya getuk aya berapa jualan bubur sih Mang aneh-aneh wae Mang yeuh Mang mun jualan bubur teh rodana ge bubur Mang lain bajigur enggak RT mah baso lah ayo baso itu ya wah si RT itu panjang beheung nah si RT otoy ditagih nu baso teh ya sia saya lagi bingung ya teh tentang anak saya kerjaannya nongkrong terus gitu digurus pabrik gak mau nah gini jadi saya teh mau ngajak ngobrol kamu itu tentang masa depan anak saya sama anak kamu gitu. Tapi kira orang apa udah punya santai. Kasep pokoknya mah. Pasti sekarang iya. Pada gitu tentang kieu. Anak kamu kemana? Oh si Rizka. Heeh. Keur meula kopi Sam. Oh, sambil ngopi aja nah, kita ya di ya. rumah ya. Lah. Alah. Kenapa? Si Oto Sam. Si Oto siapa? Itu si Oto zaman sok musingkeun di Bang Buleun. Ya mana sih orangnya? Itu tuh. Tuh. Oh itu, aduh, itu pernah ketemu sama saya. Iya. Di mana? Yang waktu pas saya tiba naik motor, nanyain sama dia, nanyain ku Bang Buleud sama rumah kamu. Terus gini, ini teh ku Bang Buleud. Dia nanyanya, saya mah tujuan hui boleh. Kalau rumahnya Dalim, di mana? Dia nggak jawabnya, saya mah gak jualan tanah kayaknya. Budeg ya? Iya, si Oto ya teh Pak teh lemah budak musingkeun masyarakat. Aduh, mun ngobrol ka mana? Tara nyambung ka mah eta mah. Pantesan aja ngobrolnya gak nyambung kayak gitu. Ngotak stres kemana kita mah. Aduh. Terus gimana sekarang ketemu sama dia? Masih kapan nih si Oto kita lempar. Ya iyalah dia di depan. Orang teh kayak nanya sampean. Iya. Jadi jawab kumaha lah. Juga ya. Belah. Sambil pulang aja lah. RT naon atuh Otoy ih. Kan Otoy teh atuh rek nagih baso teh ya, baso Malang. Kan eta ini rek mungkus jang Otoy. Teh, ulah jelir janji teh. Ai Otoy ari mana? Hayang we kana baso ti baso deui aduh. Ieu kuring. RT, Otoy mah lain nanyakeun Mang Darso. Otoy mah nanyakeun teh baso. Ari Mang Darso mah tuh we kieu mah keur nguseup di walungan RT. RT Bapak Isa teh. Gelah teh. Heeh teh anu kamari teh teh. Anu nanyakeun hui boleh jeung tanah ka Otoy teh. Ieu teh. Tah teh. Apalin ka BKS teh. Tuan urang kedua teh geuningan teh. Saya mah bukan nanyain hui boleh sama bukan nanyain jual tanah. Tapi saya nanyain ku Bang Buleud sama rumahnya si Dalim ini. Nanyakeun. Ieu teh bahan kuring, toy itu leutik, nanyakeun imah kuring. Mana mah kana hui boleh kana tanah. Aduh. Nyarabung. Da perasaan juga saya nggak kenal siapa nih. Bikesi nggak kenal sama Bikesi. Cuman saya kan kemarin langsung pergi, terima kasih. Kok nyambungnya ke Bikesi sih? Astagfirullahaladzim. Ya, bahan kuring teh.
hatur nuhun tah, hatur nuhun. Makasih hatur nuhun lain karena dikasih anu. Oh, make bihun teh. Cocok teh. Bae make bihun ge. Kok nggak nyambung nu sama bihun? Eta Aduh. kurang oge. Lim, saya nggak kuat kalau misalnya ya saya harus tinggal di Kubang Bulut. Ada ini siapa? Si Si Otoy. Otoy ini. Saya harus makan obat pusing kali 5 kali kalau tinggal di sini. Tuh teh. Kerennya tuh teh. Nah, Ini halang ngising ini teh. Aduh ngikut di jalan teh halang ngising. Parah. Kok kena ngising sih? Saya bukan mau BAB di jalan, bukan. Saya pusing. Kalau saya tinggal di sini harus makan obat pusing 5 kali, nggak kuat. Aduh, nggak nyambung. lain Nyambung ngising banget lain. sama. Obat pusing, lain ngising lain. Atau lain ngomong boga penyakit gitu. Aduh, Lim, kenapa sih dia, Lim? Aduh, Kurang ge sam ieu ngomong jeung si Otoy. Aduh, awak tak begum kieu. Ora nyambung. Aduh. Ye, teh. Bakso Malang, ku bihun, enggeus. Ngeunah teh pokona mah. Ieu juga tak. Ngisingkeun kuring, ngomong ora nyambung. iya lah. Aduh teh, atuh mah teu embung henteu. Hayang teh mah dibere bakso Malang mah teh teu embung. Ya, Toy, kitu ka iraha ieu ceuli maneh, budeg-budeg teuing ieu. Aduh, Duh, teh. Lain gudeg teh, bakso Malang teh teh. Bukan ke gudeg sih. juga sam kaki juga Toy mah. Kaki ieu sirah ieu geus. Geus hiut bara mah. Iya, jadi muter-muter kepala saya juga. Geus anu Aduh. kira ieu lah. Ieu nya nama kumaha maneh? Kana bakso Malang, kana gudeg terserah maneh ama lah, terserah heuh. Pusing saya jadi Aduh, muter-muter liur gitu tuh. Jadi muter-muter kepala saya. Terus Bubuk. Ayo kita pulang aja lah. Balik, mau mana mah? Serah mana bebas. Teh. Beki lieur saya teh ka mana eta? RT. Lieur ka karek kena helikopter atuh. RT, Teh. Mana bakso Malang? Bakso Malang kurang geus pusing ieu. Ih, kakak dari helikopter bakso Malang mana teh? Ayo teh. Udah teh. Pusing pisannya aduh. Gak nyambung ngomongnya saya Iya, pusing. jadi sam gua aduh. Bakso Malang. Hah. Si RT tuh harus kakak ngamuk daya bakso teh aduh. Bener jalir janji si RT teh mah lah. Gak bener itu si Oto itu bikin pusing ya. Sam aduh, tak stres. Gila kita itu. Hampura ieu kuring ini sih didinya. Di lemur kuring di laleat aja gitu. Ya udah gitu pulang ke rumah aja lah. Ayo. Ngopi lah. Ieu teh asa beuki dieu unggal poe kapikiran wae ka Neng Rizka. Kumaha nya? Hayang papanggih. Tapi daku bapak ngajiganan terespeun ka urang teh eung. Tadi oge diajak sasalaman. Alah, nepikeun ka kituna ka urang. Kumaha nya eung? Kebeneran eung. Aya buku. Mending ge urang nyeun surat teh. Besok urang ajak papanggihan. Bener ah. Nyeun surat teh. Naon ya? Parunten Neng. Kayak Pak RT di mana ge? Neng.
bikin suratnya ke Teh Rizka putra anak Pak RT di pesan permen kasih ya. Ini rumah kamu ya? Pak RT Oh, iya? ada surat kanggo Teh Rizka di Ahmad. Surat? Ya. Siapa itu? Aduh, si Ahmad. Wah, surat cinta itu mah kayaknya. Wah, benar Sam. Benar kan? Si Ahmad hubungan jeung si Ucu Sam. Aduh, benar ini. Nah, Iya ulah apalan si Inggris ka Sam. ya lebih baik kayak gitu sih. Soalnya kan anak saya gitu gimana? Wah, benar. Yuk ah. Harman. Oi, sambil ngopi aja ya. Sambil ada yang saya mau bicarain. Iya, benar. Ya. Enak ini ya rumah kamu ya. Alhamdulillah Sam, aduh. Sekarang kamu jadi RT. Alhamdulillah. Bisa ngurus masyarakat. Ya, ngomong-ngomong gitu. Mana Sam sekarang di kota sukses ya, banyak usahanya tuh. Ya alhamdulillah karena itu bukan kerja keras lah. Ya, alhamdulillah. Langsung dijadi. Nah gini kita masuk pembicaraan. Jadi gini, maksud saya cari kamu selain silaturahmi dan kita kan udah lama gak ketemu ya. Ya, Dari sekolah dulu keluar kita udah nggak ketemu lagi. dari kita kecil tuh. Iya betul. Nah kebetulan kan saya punya anak laki-laki. Nah kamu punya anak perempuan ya. Orang boga Heeh. Nah jadi maksudnya kayak gini, saya itu anaknya nggak susah diatur, kerjaannya nongkrong, Aduh. mau ngurus perusahaan nggak mau, jadi bingung Ya sayanya. mungkin dia udah biasa di kota kali Sam. Iya, saya kehidupan kota emang kayak gitu. Beda. Gitu. Jadi maksud saya itu pengen cari jodoh buat dia. Amun ini berpikir gitu, jadi tanggung jawab istilahnya maulah. Nah tadi kok si Ahmad kan tadi ya, Ahmad. itu pacarnya bukan sih? Kuring kita apa sama teh. Tapi tadi aya budak dua gini mah. Ya, Nah, harus kursus. iya surat tadi Surat, surat. Gimana Gimana yang itu? dibaca? Ternyata si Ahmad itu boga hubungannya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dedi teh nyuhalanya kopina. Hangat. Ini kan anak kamu ya. Ya, ini udah kuring Sam. Aduh. Jadi ini gimana gitu urusannya? Kita mau berbicara ini masalah lebih jauh lagi tentang istilah kita jodohkan aja lah. Ini aja saya Samnya. Ya. Kuring kan teu salam lah, teu karestuan lah. Bisa ka Oh, jadi Ahmad sampai teh. ke restuan. Setuju. Iya, iya. Kumaha mun si Rizka budak kuring. Jodohkeun lah udah. Sah, eta setuju. Setuju? Setuju saya. Jadi anak saya istilahnya kan saya udah tahu ke kamu ya. Terus udah lihat anak kamu gitu kayaknya baik gitu. Nah, kayaknya istilahnya si Arya bisa berubah gitulah. Oh, namanya Arya. Namanya si Arya. Ya mudah-mudahan cocok lah ya. Iya. Iya, biar si Rizka yang jagaan lah. Kita sama bae. Iya kayak gitu. Kenapa sih nggak setuju gitu? Si Ahmad kan gawena di si Juragan. Ya. Oh dia nggak punya perusahaan. Orang perusahaan Sam macul pulih di Juragan. Aduh. Si itu sa mana Mang Ocing Ya. dua si Juragan gawena Sam. Nggak punya masa depan kok kayak gitu Nah, ya. eta kan mungkin mun urang ngajerotkeun si Rizka jeung Daksan bisa si Arya. Nah, mungkin ke depanna Ya bisa cocok nah, gitu. gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan. Iya. Kita juga kan sahabatnya udah lama ya. Eta. Enaknya kalau besanan ya. Tah, Eh, Sam. Bener. Jadi gitu aja dari saya mah. Iya. Ntar anak saya bawa ke sini ya, dikenalin ya. Iya, biar saya kenal Heeh. sama si Neng Rizka tuh. Iya. Pak, iya Oh, kopina. mohon Cuk. Bener, anak kamu Alhamdulillah. masih cocok lah buat anak Iya, saya. cantik. Iya. Sam mungkin Sam. Pak Abi nyimpan hayanya. Mohon. Ieu teh tadi teh menak salah, jigana teh Kange Abi da. Oh nya Kange Abi ti si Ahmad. Sigana teh disesuai ku si apa ieu mah. Katur Neng Rizka nu dipekasono ku AA. Assalamualaikum Neng.
Duka naon deui anu kedah ku AA ditulis dina salembar kertas anu usang ieu. Rasana ukiran tulisan anu sae sakalipun oge moal tiasa ngawakilan kana naon anu aya dina hate AA ieu. Aya seueur anu mungkin teu acan neng terang ti diri AA. Kakurangan sarta rasa mika deudeuh sareng mika sonona diri AA ka Eneng anu teras aya dina emutan AA. Ku kituna sanes AA lancang ka diri Eneng, pamugi Eneng kersa papendak deui sareng AA dina dinten enjing. Upami aya waktosna Eneng diantos ku AA dinten enjing di jembatan. Ageng harapan AA tiasa papendak deui sareng diri Eneng anu aya dina emutan AA, dina impenan AA, sareng aya dina setiap anu ku AA dilakukeun dina sahari-harina AA. Salam kasono Ahmad anu mika deudeuh ka Neng Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca meuni cerah kieu nya ngagambarkeun hate abi bade penak sareng si A Ahmad ayeuna. Ngomong-ngomong si A Ahmad meuni lami nya ka mana? Aduh, si Neng Rizka tos dongkap geuningan. Karunya bilih tos lami. Neng Rizka. Ahmad, Oh, iya. Tos lami. nomean A. Oh, nemeha. Nuhun. Kumaha Neng kabarna? Damang. Alhamdulillah saya A. Kumaha kabarna? Alhamdulillah ge sae. Ai bapak kumaha? Damang. Alhamdulillah A. Apa oge damang? Oh, Emak damang A. alhamdulillah mah ge damang. Syukur atuh hari daramang mah sadayana. Nuhun A. Coba deh naros hari perkawis bansos kamari itu kumaha? Alhamdulillah A. Bansos mah atos diparasikeun. Oh, Nuhun kantenan mah oge atos kapasihan dah kamari teh. oh nya mau ge dari tadi teh tos nyarios. Atur nuhun atuh nya ka bapak pangwartoskeun. Nuhun A. Engke diwatoskeun. Oh nya Neng nyambung tina perkawis serat AA nu kamari. Nuhun AA A. teh gaduh tujuan. Ayeuna teh kan urang teh tos sami-sami dewasa. AA teh tos peryogi kanggo nu janten pipamajikaneun kanggo AA gitu. Anu tiasa sagulung sagalang sareng AA. Tadina perkawis ieu meureun AA teh ayeuna gaduh peraosan anu langkung kan Neng. Kumaha Neng kersa teu upami janten istri kanggo AA. Oh, nuhun A. Kantenan abi oge sami nuju milarian kanggo calon imam kangge diri abi kitu anya anu bager. Nuhun. Abi mah moal aya pilih-pilih mah kitu nya. Hoyong teh anu bager, anu tiasa janten imam lah kangge rumah tanggi kitu A. Oh nya muhun atuh. Aduh. Asa tos lega kieu ayeuna mah teh AA kitu Neng. Nguping sapertos kitu mah nyimpen naon AA sawengi. Biasa ditampi ku Neng sapertos kieu. Asa keng milik pisan aduh kumaha ya. Nyeri
kamari tenogan 20 tahun ayo wae di Paraban kajen di Paraban tapi henteu make hanyiran mata kitu oge meri teu enogan aduh potong euy. Tapi dah heueuh keong bro tuang dihanyiran meri teh ame ngenog sia meri teh padahal geus 20 tahun otanya mau meri teh ieu teh tapi teu ngenog wae wah Paraban keong ieu mah tapi aneh ai meri teh jaluk kabeh di kang kabeh ieu teh teu ngenog-ngenog padahal otanya mah kurang kumaha eta si kasih meri teh dibere kaca di kanangna teh. Oh, ye, amun ina jelema mah si meri eta teh kosmetik kurang meureunnan. Maneh atunya engke mah kuang pake kosmetik di jero kanang teh sia ya. Mun awewe kan ayeuna ngaca di aduh naon itu bukan beu kieu beuki shadow geulis eta mencirina ieu meri bikang eta teh. Tapi mun ayeuna mun meri jalu Kang korongok merenang eta si meri teh. Ketang dan kong korongok malayan meri atuh. Hayam kong korongok mah. Geus ayeuna mah daripada ieu mah pangalak keong sugan we ngenog ayeuna mah meri teh. Wah, si Ahmad itu. Kenaonnya? Usaha di itu. Kelak. Wah, di sini ngeris kaya mah. Bobogohan eta si Ahmad teu bener. Kepangin ku si RT dicarekan si Ahmad. Wang ganggu sia ku otoy ayeuna si Ahmad si. Mual balik ieu mah. Nuhun, Balik. Aduh, Ahmad. Naon toy? Mana ieu duduaan ieu? Bobogohannya. Henteu otoy, abi mah teu bobogohan, abi mah nuju ngobrol hungkul duaan. Misi bobogohan yang Rizka. Ieu ulek duduaan. Ingat, pasti bakal aya nu katiluna, Mad. Toy, maneh jeung clek di dinya. Maneh dia nyebut anu katiluna. Tah anu katiluna teh maneh setan. Ai Ahmad. Ye, otai mah lain rek ngalaparek ketan. Tah rek ngalak keong jang itu tuh meri. Kulan neng. Abi eueuh heula ti payun atunya bilih apa milarian. Oh nya mangga Abi ti payun. eueuh ti payun. Oh, diantarkeun mah. Teu kedah otoy. Bieur maneh Atos we mah. bilih apa nyeuselan. Oh, hati-hati atunya neng Rizka nya. Nya abi ti payunnya. Nya. Ahmad abi ti payunnya. Mangga neng. Bieur maneh mah. Naon tuh Ahmad bane teh? Ari kawewe nyambung. Mad, lain ngelatoe, Mad. Keong, ikan keong. Urang mah teu nanyakeun maneh rek ngalanaon, ngalak keong ke ngalanaon ke. Urang mah nu tadi dibahas mah setan. Aduh man, pan otoy ge geus dipejaan. Otoy lain rek ngalaparek ketan, rek ngalak keong jang meri. 20 tahun otoy ngumeri tenogan wae, diak dihanyir ku otoy teh. Can atuh keong. Kudu kumaha urang ngomong ka maneh otoy. Urang mah teu ngomong parek ketan otoy. Urang mah tadi ngomong teh maneh nu katiluna setan, kan maneh ngomong ulah duduaan. Lamun maneh duduaan sok aya nu katiluna nya nu katiluna teh maneh setan. Ye Mad, meri otoy malain dua loba Mad kanang nage gede. Ampun Gusti. Ayeuna dua mah naonan ngerak keong antepkeun we atuh. Lieur ngomong jeung maneh mah otoy. Tara nyambung. Sumpah tara nyambung. Meri mah lain nu Mang Aha. Nu bi emeh meri mah. Kumaha maneh otoy balik ka. Mad. Ahmad. Bodek si Ahmad ih. Asup akal erek ngalak keong sakakeun erek ngarit parek ketan. Dia ada maneh Ahmad. Kalah
geus lieur lamun geus panggil jeung budak eta. Aduh. Cek urang oge tadi pas mimiti jol teh semua balik ke budak eta mah. Ngomongkeun setan, kadon ketan. Erek ngalakeong naon, paduli teuing otoy maneh mah da. Geus matak jangar kana sida balik kana. Dasar lieur otoy mah.